Abdi Siti Wirda Rasana dina acara wargi sa-Jawa Barat. Warta anu basis kapidalkeun nyaeta lini bumi anu kajadian wewengkon Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi sareng Kacamatan Kabandungan. Nah, lini bumi balik ngagoncangkeun wewengkon di Sukabumi, Kecamatan Kabandungan. Pangeling-eling ti BMKG nyaeta janten dasar pikeun wargi Bogor sareng Sukabumi supados waspada jeung tiasa siaga yang hareupan bencana. Tos kitu, lini bumi anu kakuatanana ageng pisan kajadianana tanggal 23 Januari 2018 anu pusatna ti Samudra Hindia atawa Kalerna Jawa Barat anu kakuatanana 6,1 skala Richter. Sareng lini bumi oge kajadian tanggal 23 Juni 2018 anu di barat daya Kabupaten Bogor anu kakuatanana 3,6 skala Richter. Tos itu di Sukabumi di Paliditu tos aya rerencangan abdi nyaeta Muhammad Azril Purnama anu tos aya di tempat kajadianana. Azril kumaha kaayana di ditu? Oke pemirsa, balik deui sareng abdi ti Azrilnya. Ti Respita tersambung ti studionya. Di dia gempana terjadi di 6,1 skala Richternya di daerah Sukabumi, nyata benang 3 kacamatan. Nu kacamatan kahiji Jampang, Kulon, jeung Kalibundar. Gempa ieu data awalna diperoleh di Dinas Kesehatan jeung berkoordinasi jeung dinas anu lain sajana. Dinas ieu diinformasikeun aya 12 korban anu teu aya anu pupus, alhamdulillahnya teu aya anu pupus. Terus deui jeung anu 12 eta teh luka ringan nya. Mun cekap sakieu tos di dieu nya Sim Guring, mohon maaf mun aya kesalahan. Balik deui ka studio Respita sareng Wilda. Mun sakitu anu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta anu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang sareng abdi Khadijah Mangkis Aulia Suhendi, abdi Eri Zainah Pradita. Intensitas hujan anu ageng turun di wilayah Kecamatan Ciawi tadi enjing menyebabkan pergeseran tanah di Kecamatan Ciawi. Saudara Mizan nu ayeuna aya di lokasi kejadian longsor bade ngainformasikeun kumaha situasina ayeuna pasca kejadian longsor. Dikawitan Mizan. Hatur nuhun Adis sareng Erija anu aya di studio. Abdi di dieu parantos aya di TKP kajantenan longsor anu aya di Kecamatan Ciawi. Di dieu abdi parantos sareng wargi anu aya di dusun satempat. Ibu sareng saha Bu namina? Ibu Eti. Ibu Eti panginten nya. Kajantenan ieu longsor teh kajantenana iraha panginten Bu? Nuju bumi tabu 11 kinten-kinten tabu 11 dari ibu menuju aya di bumi. Nuju mondok di bumi saderek, nu aya di bumi Caroge sareng Putra gitu. Caroge sareng Putra ya Nuhun. Kinten-kinten naon anu ngajantenkeun di panyabab longsor jadina longsor Ibu? Manawi hujan ageng panginten berturut-turut 3 dinten. Hujan ageng 3 dinten panginten Ibu nya. Nuhun. Teh atos aya sabaraha korban Ibu? Anu sa Ibu terang. Alhamdulillah sih ari korban jiwa mah teu aya, mung aya luka-luka salit-salit gitu. Mung aya luka-luka terus paling ge bumi paling intinya Bu nya. Nuhun, bumi sih aya nu udah langsung lalumpatan gitu. Lalumpatan di ari wargi mah gitu nya alhamdulillah.
Ibu atos aya bantuan ti pemerintah setempat ibu itu? Alhamdulillah saterang ibu mah tos aya posko, nuhun aya obat-obatan, aya beas, aya gitu. Oh, panginten tos aya bantuan di pemerintah ibu Alhamdulillah, alhamdulillah. mohon alhamdulillah. Ibu atur nuhunnya Bu Mohon atas mangga parantosanana. mohon mangga. Kangge mugi ieu sadayana mugi ieu gajantenan sing aya hikmahna kangge sadayana kangge wargi anu aya di Kecamatan Ciawi sing dipasihan kasabaran, sing dipasihan katabahan tina ieu cocobi atanapi musibah nyaeta longsor anu aya di Kecamatan Ciawi. Mung sakitu wae warta anu kusim abdi disanggakeun, salajengna disanggakeun ka Adi sareng Erija anu aya di studio. Hatur nuhun. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur wilujeng patepang deui dina warta anu bangkal dongkap. Amit mundur, amit mungkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.